marukana teh ngadukung mah turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sakarmume nya eta ka ma apana teh bapak teh putri raja nah bapak kasep digitukeun keprok mah tatangga sugan tetangga gemrong keprok ada raya tetangga teh aya kudu narabuh henteu dawa acara mulai euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deui aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia ini tuturkan dulu hayang ini jadi kain ya teh minangka beda-beda ciri tak itu kuning mah deh kitu teh kieu ge hayang barang aja nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang bulutuk batura kejebur sainga we apan geus ngawangun lolor ditungan kuring teh kereta apina meureun akad teh gelas wih siapa menusuk maksa kenting mana sini tengah bodor ulah ya ini keke tak itu sebenarnya nama aibia naon kan sabrak we keur bapak ICSS nurek di tepungan ulah besi pajarkeun bere main lain dek minta restu itu kira-aku merendan tembak merekelan minta restu kadang eta bere duitnya ditarima we minta restu kadang eta barang bere atuh mah nya teu ditarima lain teh rezeki cece hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi na meja teh naon taplak kitu cileung ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tangtu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teuing apa tapi heuh moal seun apa gini karena kun payakun apa naing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot musikna kadang barang nuju raos impawat cana di satengah ing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasina Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengah hingga gandang tengah hingga gandang awas pada nerakaton awas ada nerakaton pada tumarangan pada tumarangan awas pada nerakaton pada tumarangan wontening keganawiyati wontening keganawiyati
Tanyakeun ke paulung-ulung gitu. Nah, eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hai, Sampurasun. Syah. Cing ganggerong teh kumaha mun peupeus. Ya ganggerong aing. Di mana? Supaya kadengeueun di leku kula warga di lembur. Dina aing teh cocorowokan di lembur batu teh keur maraban manehna. Syah. Di mana? Ya kaula ye. Naon? Begitu. Aya penggawa gini gitu lho. Nya. Kade sing hati-hati ah. Beriheun dulungan urang. Jokowi wasiri deh. Mana numeh urangnya nempor regad anu sakieu. Kokoroi namanya nama boleh lagi. Aduh, ampun. Jelas mudah aing lah aduh kieu. Paleng-peng gitu. Sabar hati. Gusti eta rupa. Puter. Sawi. Aduh ampun. Puter ya. Hai.
bentuk jalma model iki. Hapun tadi Bang ya. Sawiyo, mangga. Apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah. Keun atuh bentuk ieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti majalaya anu penek teh geuning. Mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning. Gila kawas puyuh nya nita irit ka doma teh bari Depok. Da eta teh kijing nya teh. Atau cakang remis. Kitu we geus ngagoreng batur teh. Hei. Saha ngaran? Ngaran saha?